Assalamualaikum. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar gak ketinggalan video-video kami dari channel Thalab Ilmu selanjutnya. Terima kasih. Jelema murtad kemudian boga anak, ya status anak nakumaha wa waladul murtadi ari anak jelema anu murtad ini nakoda goblaha au ba'daha lamun kain ikod kabundel kajadian i anakna memeh murtad atawa entas murtad wa ahadu abawahi muslimun salah sahiji bapakna muslim wa muslimun Islam. Zaid jeung pamajikanana agamana Islam. Kemudian Ki Zaid murtad kabeneran ieu pamajikanana keur hamil atawa Zaid jeung pamajikanana kagamana Islam kemudian memeh hamil pamajikanana Zaid murtad ta eta teh anak nu memeh Ki Zaid murtad can aya atawa ketika Ki Zaid murtad geus hamil atawa ketika Ki Zaid murtad nya geus lahir kumaha eta kos kitu tetep anak nama muslim bae sebab salah sahijina Islam. Murtadani atawa Ki Zaid jeung pamajikanna murtaduanana Zaid jeung Nyi Sarwiti rumah tangga. Kemudian Ki Zaid jeung Nyi Sarwiti na murtad. Waris hade di dunia khususna Indonesia khususna pisan Tangerang. Geus mulai loba anu diberean duit. Cala anu gerakan di zaman LB Murdani. Ya supermi, ya duit dan lain-lain sebagai kuari duit dan lain letik-letik duit. Aya anu dibere 10 juta, aya anu 50 juta, aya anu 100 juta. Di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Tangerang aya anu geus dibere 100 juta. Diterima. Asup Kristen. Na'udzubillah min dzalika min dzalik. Aya diterima 100 juta, ajunya anu meuli imah. Terus we jana ka gereja, tapi di imah salat. Allahu akbar. Ke paminggu ka gereja. Ke di imah mah salat. Sia kunaon ieu kikian? Zohir dong usaha ese. Juga aja nek mah zohir ka gereja lah. Harara jasa usaha ieu. Hese aing mah tetep hatena mah Islam, aing ka Allah tetep di jero gereja ge aing mah Allah-Allahan ieu. Terus bae aing mah tah ngan aing mah ka gereja teh aing mah duit 100 juta doang ke bulan hareup ge datang deui ke 100 juta ieu. Geus bae pokona mah teh tak kumaha kos kitu. Wallahu alam. Aduh Gusti Allah. Ini Indonesia aya ieu. Tangerang. Tangerang mah Tangerang ulah jauh-jauh Jakarta, Semarang, Yogyakarta ulah Tangerang geus mulai. Aya anu dibere beas doang rutin tapi tetap kuat. Aya anu dibere duit 10 juta tapi tetap bae kuat. Aya anu dibere duit 10 juta keluar tina agama Islamna. Di Tangerang ya. Aya anu dibere 50 juta, aya anu dibere 100 juta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila lan ucapakeun afala fadla yuqbalu islamu. Ora den tarima apa islame kullun in irtadda ila kufrin khafiyin. Lamun murtad ya kullun maring kufur kang samar. Kazana dia ketika ya kufur kang bangsa zindiq wa batiniyatin lan kang bangsa batin
waladul murtadi lan utawi anake wong kang murtad ini naqada qabla lamun narima kabunda iya walad qabla ing dalam sadurung ridah au ba'da tawa ing dalam sahusana ridah wa hadwa bawahi muslimun lan utawi salah suci bapa biang rorone walad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim au murtadan ya tawa iku kang murtad garone fa muslimun maka iku kang muslim wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam kaul suci utawi murtadun ya iku kang murtad wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam kaul suci kafirun asliyun ya iku kafir kang bangsa asal kultu ngucap ingsun al-azharu murtadun utawi kaul azhariku kang murtad wa naqala al-iraqiyun lan menukil sapa ulama kang bangsa al-kabe al-ittifaq ing narima mufakat ala kufrihi ing atase kufre walad wallahu alam utai Allah iku kang maha uninga iku kang maha urang masih keneh ngabahas tentang murtad di mana aya hiji jelema lalaki atawa awewe ngucapkeun bahasa anu kaluar ti agama Islam tepuguh tegaru mengucapkan bahwa Pangeran Teh Isa murtad Kristen tepuguh tegaru boga keyakinan nu diucapkan kunyana Pangeran Teh Matapoe Pangeran Teh patung makhluk murtad lamun aya jelema anu murtad maka kudu dilaporkeun kanu berwajib bawa ka kejaksaan diintegrasi bener atawa henteu murtadna ketika manehanana benar murtad wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati wajib dititah tobat wajib titah balik deui agamana ka agama nu bener yakni agama Islam kita maca dua kalimat syahadat deh. Masya Allah pohar ialah lamun di negara Islam di negara orang mah jelema nu kafir nu murtad titah balik deui ka agama Islam lamun ku pemerintah kita balik deui ka agama Islam manehanana tetep keembungan balik deui tetep betah ku kayakinanana aya di agama Kristen atawa Katolik Protestan Buddha Hindu jeung sajabana embungnya na balik deui tetep berek di agama eta fa in asarra kutila bunuh ya Allah ya Rabb sebab nu kos kitu teh eta teh penyakit bahkan kudu dileungitkeun di awak urang aya virus-virus leungitkeun selagi masih kena bisa gobat obatan suntik geus teu bisa diobatan disuntik sinar
aya batu ginjal ieu teh sinar, aya batu diempedu sinar tembak geus teu bisa disinar bedel piceun ginjalna ganti ku ginjal babi. Ginjal nu akur jeung manusia ginjal babi mendak dipermasalahkeun kumaha lamun urang boga penyakit ginjal kemudian geus teu bisa ditangani ku medis melalui operasi sinar maupun bedel kecuali diganti ginjalna. Ganti ginjal ku ginjal manusia deui masalah ieu mah ku ginjal babi. Bedel ganti ku ginjal babi biasa di kaput deui boleh lah make kaput karung sot teh kumaha permasalahanna geus selesai dina kitab geus dibicarakeun. Tuh kan tulang anu akur teh kan tulang ua-ua. Tulang babi ge sarua. Keur memang aya unsur-unsur Yahudi mah kabeneran aya nu akur. Nah ieu mah keur carita tah panyakit teh panyakit menurut medis ya piceunan obatan abeh mulus di negara lamun aya kafiran moal mulus kajen kukumaha ge patarik-tarik terus we patarik-tarik hiji hayang nyieun masjid nu hiji hayang nyieun kelenteng ribut nu hiji hayang nyieun mushola nu hiji hayang nyieun gereja ribut pasti. Nu hiji hayang nyieun majelis taklim, nu hiji hayang nyieun jang pengajian Kristen. Kitu bae terus salilana. Nu hiji agama teh ngaharamkeun ngameunang ngawajibkeun make jilbab, haram lamun rurumbayan kos kuntilanak. Nu hiji ngakudukeun, ngaulahkeun make jilbab, patarik-tarik. Patarik-tarik terus nu hiji ngaharamkeun mabok ngaharamkeun minuman agama nu hiji ngabolehkeun ngameunangkeun agama nu hiji Islam ngateu meunangkeun judi agama lain ngameunangkeun patarik-tarik terus moal aya beresna mulai beres dah tapi ieu lamun urang ningali di Indonesia sakir rapina beda-beda agama tapi hirup rukun Masya Allah dihijikeun secara batin ku Al-Qur'anul Karim zahirna make Pancasila Bhinneka Tunggal Ika gagah teh bineka dari Sabang sampai Merauke ngahiji wahara eta. Ya Allah, sabaraha pulau dihijikeun. Kuari deuk diacak-acak deui. Baheula Bung Karno mah deuk dihijikeun negara teh bahkan lain sakitu Malaysia deuk dihijikeun jadi Indonesia. Terus gana jadi stop we. Kuari mah malah diwilah-wilah. Pemikiran nu baheula jeung nu ayeuna can lila can saabad-abad acan geus berbeda. Tapi tetap masih kena kerukunan aya. Mantap dicontoh orang Amerika ke Indonesia, orang Inggris ke Indonesia, Jerman, Jepang, dulu kerukun amat sih. Di mana mah ribut, ada permasalahan letik, ekses letik jadi ribut. Tapi di Indonesia, masya Allah, keributan, ditarompok punya nak orang bodoh, bodoh orangan. Jadi kahayang. Jadi orang bodoh teh bagus. Bodoh teh bagus ya tapos gitu. Geus bantu orang mah geus jadi hirup jelema bodoh teh alhamdulillahirabbil alamin ini mah teh ku bodoh mah tentrem teu nyahoeun ieu presiden keur boga naon keur kumaha ieu ngalaksanakeun teh nyaho. Tanya coba kanu ngaji di dieu sedang apa yang sedang dilaksanakan oleh presiden kita Jokowi nyaho. Malah aya malah anu nyaho. Coba rencana naon bupati urang, rencana naon bupati urang baye untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Ora weruh. Ya wis lah wong odop-odop bae.
Ya diodob-odob. Tapi tentrem. Tanyakeun ka urang Kabupaten Tangerang, urang Ketos, urang Putat, urang Pasar Kemis doang nu pinter mah. APBD Tangerang sabaraha ohnya. Kemudian untuk PNS berapa, untuk pembangunan berapa, ABT berapa, hating teu nyaho. Ieu mah make hating. Geus pamungkasan paneta mah mun make hating teu nyaho. Masya Allah, eta kan ngaranna odob, tapi tentrem. Kita nikmatilah bodoh kita. Sehingga jalan tadi bangun, iya tuh masing-masing baik. Kajian teing sekolahan rubuh, iya tuh nafsi-nafsi. Tuh masalah teiku bodoh, tentrem. Mentak orang luar negeri teh ke orang nyorot bagus amat dengan label bodoh bisa tentrem. Ya tuh bodoh baik. Bodoh di orang memang kumaha gitu. Mana bodohna? Seorang presiden anu paling di alam bahasa Inggrisnya cuman Gus Dur. Berarti kan bodoh. Anu lain-lain mah bisa bae bahasa Inggris, tapi kan teu paseh. Bahasa Arab teu paseh. Tapi Gus Dur bahasa Arab paseh jasa. Nya nama bahasa Arab Baghdad paseh, bahasa Arab Mesir paseh, bahasa Arab Mekah paseh Gus Dur mah. Mun di Mekah kos orang Mekah, mun di Baghdad kos orang Baghdad. Kitu kene Inggris kan aya dua rupa, Inggris Amerika, aya Inggris. Gus Dur mah di Amerika pakai Inggris Amerika, di Inggris pakai Inggris. Kakarak hiji doang, ketika ka Jawa pakai bahasa Jawa. Bahasa Indonesia na paseh. Nah, presiden urang ge palalinter tapi titah bahasa Arab coba. Kuari Jokowi titah bahasa Arab palingnya nyaho ye. Naam. La. Presiden lapar. Naam. Presiden haus. Naam. Bayarin dong presiden. La. Ayo, artinya bodoh kan berarti tidak menguasai. Lamun baheula Bung Karno boga bahasa nu paseh 7 bahasa di dunia, paseh 7 bahasa, masya Allah, lain letik jelema 7 bahasa, bahkan bahasa 7 paseh. Encan mejeuna can anu mahi ku ari. Nah, ieu berarti kan ieu mah cerita bodoh. Boro-boro urang lembur cacakan para inohong nu di luhur menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab henteu. Menguasai bahasa Arab jeung Inggris, bahasa Jerman henteu. Menguasai bahasa Jerman, bahasa Jepang henteu. Tapi pan Bung Karno mah ka Inggris pakai bahasa Inggris, Arab pakai bahasa Arab, kemudian ka Uni Soviet pakai bahasa ditu, kemudian Jepang pakai bahasa Jepang, Jerman pakai bahasa Jerman, Belanda pakai bahasa Belanda. Kumaha coba? Masya Allah, mantap pinter Bung Karno teh sehingga bisa dihijikan dari Sabang sampai Merauke. Eta teh cuman lambang. Orang di jero nama aya Al-Qur'anul Karim ngan encan anggeus sebab loba permasalahan. Nah, ieu keur carita ye. Moal anggeus di hiji nagara lamun berbeda-beda sebab eta penyakit. Kurang kuari cicing di negara Indonesia. Ndek ieu penyakitna aya Buddha, ndek ieu penyakitna aya Hindu, ndek ieu penyakit aya Kristen. Jadi orang teu berdiri sendiri. Mantap geus we, urusan agama dicekel ku para inohongna masing-masing, ku para pembesar, kiaina, kepalana, urusan negara kakara didemokrasikeun. Kiai cara kitu bener tah henteu? Wallahu a'lam bissawab. Pokona urang mah kitu bae heulana. Sakitu bae da geus, jak kitu kaayaanana. Betah bae kieu terus kieu. Teu betah atuh urang perang entah naon. Kieu emang siap perang. Yo. Boro-boro ndek ngebentuk negara jadi negara Islam nu tarohanana nyawa mun paeh berarti sorga. Cacak-cacak awewe diperebutkeun. Demi itil. Eta teu kira-kira di Indonesia mah. Ambo budak berani taruhana nyawa, teu kira-kira badatan. Nah, demi limbah, demi dunia atau kobo ieu deui demi surga. Lamun geus derna saha nu mundur?
iya tuh aku begitu ngan kulantaran can mejeuna kebe lalaunan ke di dulu situasina ieu mah keur carita ieu urang ngaji ngan sakadar dibaca dihartikeun dilaksanakeun moal sebab naon andai kata urang ngalaporkeun anak urang bae atau tatangga urang bae kawauh urang misalnya lapor ke kejaksaan ada apa Pak lapor Pak ya bahwa tetangga saya yang bernama Khalid murtad dia Pak. Lu kenapa ngelaporinnya begitu? Atau itu mah udah biarin aja. Enggak Pak, coba mohon ditangani. Kagak ada duitnya itu mah. Enggak usah dilaporin. Udah gitu mah udah keyakinan mah enggak usah. Enggak ada duit. Laporan ke sini yang harus ada. Iya, tak kan gitu. Nah lamunnya na dilaporkeun kanu berwajib diintegrasi manehna tetep bae nyicingan di agama na yane murtad kutila bunuh kuburanana teu meunang dihijikeun jeung kuburan muslim haram hijikeun jeung kuburan para murtadin lamunnya na setelah ditanya teta naon gitu ngaranna dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam de wa in aslama soha wa turika nyana asup Islam deui ternyata cek jana bener kurakeun ka pengpeureman mata hate orenganan kayakinan pangeran teh itu Tritunggal atau patung jeung sajabana salah orang pangeran ma alladzi khalaqas samawati wal ardh sah maca dua kalimat syahadat wa turika anta wakil cek sakal malayu qabalu islamu in yartada ila kufrin qafiyin teu bisa diterima Islamna seseorang baik lalaki maupun awewe nu murtad lamun murtadna ila kufrin qafiyin kana kufur qafi contohana kazana diqati kos kafir zindik mah kafir anu lahir nama Islam tapi batin nama kafir Masya Allah may yazharul Islam wa yukhfil kufr zahir nama Islam horenganan kayakinan nama kufur ai di zahir nama biasa we sumuhun dauh mun keur nyaritakeun Islam atau Islam biasa tapi horeng di jero hatena mah kayakinanna bahwa pangeran teh lain Allah atawa boga keyakinan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain rasul teu percaya atawa jana boga keyakinan bahwa di agama Islam teh diwajibkeun salat atawa eta minuman keras teu naon gitu ngaran teu haram zina teu haram tapi nyana ieu nyumput zahir mah tetep bae Islam rapi bahkan make kopiah bagus jasa kopiahna ge pangmahal kopiahna bagus bajuna bagus calanana bagus kendaraanna bagus Masya Allah horenganan jero nama kropos horeng beuleumeuan Allah urang ngeri lamun gos gitu urang lamun ngaca bagus amat ya awak sakieu mah aing kasep sakieu mah aing geulis sakieu mah aing perlente bagus jasa kapinteran aya dan lain sebagainya aju bagus bajuna komo make jas pohara jasa dasina sepatu lagi geus tanding Masya Allah boga kendaraan mewah tapi horenganan batinna mah batinna teu percaya ka Allah horenganan bakal jadi suluh neraka naudzubillah min dzalik tapi urang mah ngaca Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi jampe ngaca
Gusti sakumaha Gusti ngasepkeun jeung ngabaguskeun kana dedeg pangadeg abdi pangkasepkeun hate abdi Gusti. Jang naon dedeg pangadeg jeung rupa kasep jeung gagah aya hate teu kasep. Di antarana aya rupa kasep, dedeg pangadeg hade tapi di jero hate hayang korupsi. Pan eta ngaranna beuleumeun. Jang naon Gusti ieu awak sakieu mah perlean teh bagus kasep beuh dideleuna dihareup sieun digigir lenggi bagus we pokona mah ieu mah geus eueuh cawadeun we horenganna ieu di hatena mah beuki zina naudzubillah min dalik beuleumeun Allah. Urang lamun neuleuh zahir doang mah kuari neuleuh zahir setiap urang ka kota ka perkumpulan nu dideuleuh teh zahir bae. Gelis sama tuh si budak Karawangna di mananya mulai nomor HP-na sabaraha coba-coba ku engke di HP neuleuh zahir kapagi deui jeung lalaki kasep amat da si jelema urang mana neuleuh urang selalu neuleuh teh zahir bae sebab pagawean urangna pagawean zahir. Ketika urang sering ngurusan batin ngalalempeng batin anu tadina can menuju Allah secara mulus dikaallahkeun secara mulus dimurnikeun diikhlaskeun diusahakeun terus be per hari ketika manggih jelema engkena nu dideleuna lain zahirna batinna sebab pagawean urangna batin ketika manggih jelema kasep amat tasinya wallahu alam batinna eta budak bagus dan teu sebab pagawean urangna batin. Duh, ketika deuleu jelema geulis amat, tasi nyawa hatena geulis apa henteu sebab urangna boga pagawean batin. Kos jelema tukang kawin eta teh pikiranna ka dinya bae. Mun manggih awewe, wih bagus amat jerona kos kumaha nya. Kabayang we ku jana. Potonganna panjang apa bulet gitu maksudna teh. Jadi eta pikiranna kos kitu bae. Jadi sapikiran nu mantak lamun aya kiai asana geus eueuh batur amat. Kunaon eta? Ja kiai mah ambalayah, ja ustad mah ambalayah. Anu dek diprofesorkeun ambalayah, doktorkeun ambalayah, dokter andes mah komo beuh ngalidak. Tapi kunaon ngomongna? Asa geus eueuh pibatureun ieu teh jangka Allah teh. Batinna nyana nempok sieu lain, situ lain, sieu lain, situ lain. Itu kan sekadar kukumpulan di partai mah bau ambualaya ngalidak ngaloyah bahasa pohara atau bahasa ngas ngaloyah teh bau blok dipantau blok di juru ngalayah di tengah imah bau ke jalan-jalan geus teu kawadahan eta kasar itu ngebatur di partai ambalaya ngebatur di organisasi ambalaya tapi nu rek ngabatur jalan ke Allah anu ikhlas mun magahan ngaji ikhlas mun silaturahmi ikhlas mun sedekah ikhlas mun sagala rupa ikhlas ieu ngeunaheun diajak berjuang nage lantaran ikhlas kadua ti Allah duniaan agungan mulian hiji we Allah ngeunaheun diajak berjuang tapi kan saha mentak keung pibatureun nu ditempo batin sapikiran kan jelema teh tah ieu urang lamun kuari mah mikiran dedeg pangadeg awak bae papakean bae neuleuh batur ge kitu bae rapih amat bagus amat hebat amat kitu bae lamun urang kuari teh dunia bae neuleuh batur ge dunia bae aing sakieu situ sakumaha ka ukur ku aing kajen kumaha ge dah budak sabere tukang baso dibeli jeung huluna ku aing atuh ngukurna ka tukang baso eta teh kan ukuranna mun dunia kos kitu bae tapi lamun urang ka Allah di deuleu batinna gok jeung hiji jelema rapih amat zahirna batinna kumaha wallahu alam hanya Allah anu uning ketika kapangi jeung kiai beuh hebat amat wallahu alam batinna ketika kapangi jeung pejabat masyaallah beuh bajuna ge wah beuh pohara sapatuna ge geus teu meunang kakotoran saeutik-eutik acan asal kakotoran saeutik bae weuh jana mah kahadamna sosot beuh
geus teu daek dibuka-buka acan susut. Masya Allah dasina kuaran kasep ganteng gagah pinter wallahu a'lam zahirna sedangkeun lamun si eta zahirna beres nagara beres zahirna teu beres nagara acak-acakan selalu ka batin pagaweanana batin ka batin pagaweanana urusan dunia engke memandang jelema dunia pagaweanana kawin bae memandang na eta deui teu meunang manggih susuna gede masyaallah dadamelan Gusti mantep amat eta teu sapagawean ya Allah ya Rabb nya aya jelema zahir nama Islam tapi batin nama kafir na eta la yuqbalu islamuhu in irtada ila kufrin khafiyyin ketika manehna dilaporkeun kemudian diinterogasi ditanya sedetail-detailna nyana ternyata horeng zahirna doang Islam batinna mah kafir bunuh bae wa batin yatin jeung kafir bangsa batin mah teu kanyahoan kurang lamun can disedak begitu disedak ternyata kakara kanyahoan nyana ngomongna percaya Al-Qur'an teh kalamullah cuman di jero Al-Qur'an teh aya batinan nu dimaksud ku Qur'an mah batina zahirna mah sapira zahir geus sapira Qur'an cak nya teh leuh atuh dicekel kudu teu boga wudu kudu junub ge atuh sapira Qur'an janu dimaksud mah batina eta mah ngan sakada zahir sapira Qur'an mah menang nyetak di perusahaan di percetakan eta mah kertas ditempelan ku huruf zahirna ngan sakadar sakitu nu dimaksud ku Al-Qur'an mah batina geus Qur'an secara zahirna mah nanaonan ditincak ge masalah ieu kan ngaranna batinnya bunuh bae kos kitu bunuh kos kitu mah masyaallah loba tadi urang geus kos kitu nek naon saralat budak lah teu cukup bejek di ka Allah mah zikir bae zikir wala zikrullahi akbar yakin zikir ka Allah leuwih gede tibatan salian zikir jeung salat jeung puasa ngahartikeunana kos kitu geus maningan ge tewa ku polisi bawa ke kejaksaan dia sia murtad ieu teh ieu neuk tobatan teu ketika henteu tobat bunuh bae selesai permasalahan zikir mah zikir ilallah la ilaha illallah la ilaha salat henteu ieu kos kitu tarekat hakekok nu kos kitu ieu kode mulai deui di unggal kota aya nu kos karar itu hakek ja ndek jara di wali deuk ka Allah teh henteu kudu ngaganggu batu ieu mah tengah peuting di zikiran nanaonan eueuh tiba heula ge kigituana eueuh deuk ka Allah teh sorangan bae dina nalika babarengan ge lalaunan bae atuh zikir dilempengkeun ka Allah ujung-ujungna eta kos kitu guru zikirna pamajikan sia gelis wayahna sedekahkeun ka mama iya maneh sedekahkeun pamajikan ka mama sarua jeung perang fisabilillah goblok teu coba eta geus mendingan laporkeun bawakeun polisi geus pokona tikem bunuh kos kitu teh batinnya jelema murtad kemudian boga anak ya status anak nakumaha wa waladul murtadi ari anak jelema anu murtad ini naqada goblaha au ba'daha lamun kain ikod kabundel kajadian i anakna memeh murtad atawa entas murtad wa ahadu abawahi muslimun salah sahiji bapakna muslim wa muslimun Islam Zaid jeung pamajikanana agamana Islam kemudian Ki Zaid murtad kabeneran ieu pamajikanana keur hamil atawa Zaid jeung pamajikanana
kagak mana Islam, kemudian memeh hamil pemajikan anak Zaid murtad. Tak eta teh anak nu memeh ki Zaid murtad can aya, atawa ketika ki Zaid murtad geus hamil, atawa ketika ki Zaid murtad nya geus lahir, kumaha eta kos kitu? Tetep anak nama muslim bae. Sebab salah sahijina Islam. Murtadani atawa ki Zaid jeung pamajikanna murtaduanana Zaid jeung Nyi Sarwiti rumah tangga. Kemudian ki Zaid jeung Nyi Sarwiti na murtad. Waris hade di dunia khususna Indonesia, khususna pisan Tangerang. Terus mulai loba anu diberean duit, cala anu gerakan di zaman LB Murdani, ya supermi, ya duit dan lain-lain sebagai kuari duit dan lain letik-letik duit. Aya anu dibere 10 juta, aya anu 50 juta, aya anu 100 juta. Di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Tangerang, aya anu geus dibere 100 juta. Diterima. Asup Kristen. Na'udzubillah min dzalika min dzalik. Aya diterima 100 juta, ajunya meuli imah. Terus we jangan ke gereja, tapi di imah salat. Allahu akbar. Ke paminggu ke gereja. Ke di imah mah salat. Sia kunaon ieu kikian? Zohir dong usaha ese. Enggak aja nek mah zohir ke gereja lah. Harara jasa usaha ieu. Hese aing mah tetep hatena mah Islam, aing ka Allah tetep di jero gereja ge aing mah Allah-Allahan ieu. Terus bae aing mah tah ngan aing mah ka gereja teh aing mah duit 100 juta doang ke bulan hareup ge datang deui ge 100 juta ieu. Geus bae pokona mah teh kumaha kos kitu. Wallahu alam. Aduh Gusti Allah. Ini Indonesia aya Tangerang. Tangerang ulah jauh-jauh Jakarta, Semarang, Yogyakarta ulah Tangerang geus mulai. Aya anu dibere beas doang rutin tapi tetap kuat. Aya anu dibere duit 10 juta tapi tetap bae kuat. Aya anu dibere duit 10 juta keluar tina agama Islamna. Di Tangerang ya. Aya anu dibere 50 juta, aya anu dibere 100 juta. 100 juta. Masyaallah. Usaha ngojek bae ti baheula. Moara rese jasa sakena. Oh, komo ganti presiden ieu puara sakena. Puara atuh sia mah presiden sasa ge parah mah ieu asana emang kitu beureun aing mah. Oh, potongan sugih beureun aing mah. Dibere 100 juta terima. Ka gereja biasa. Biasa jana ilu nyanyi biasa. Woi, biasa. Tapi barang ka imam salat. Allahu Akbar. Wih, Allahu Akbar. Udah hebat itu udah sebenarnya. Sakitu mah lumayan dah. Ya, eta kos kitu eta kalakuanna eta tetep teu bagus. Ieu kieu. Zaid jeung Sarwiti teh murtad, anakna kumaha? Fa muslimun. Wa fi qaulin cek sakaul mamurtadun, wa fi qaulin kafirun asyun, cek sakaul mah kafir asli. Berbagai kaul eta mah engke urusanana di negara. Mantap kitab ieu mah kitab negara. Kos Fathul Muin, kitab Fathul Muin teh jang diterapkeun di sebuah negara. Urang mah jang sehari-hari mah tah sapina, ria, takrib. Lamun geus jaritakeun di Fathul Muin jang diterapkeun di negara. Termasuk ieu di negara. Antara negara na urang mah kos kieu atuh geus bae urang padu nyaho bae. Urang kuari mang teu bisa ge masalah ieu ngaji kos kieu teu bisa ge masalah. Geus ngajina aja datang diuk reup. Yes. Eureun karak hudang deui masalah. Sarua jeung nyayomkeun ka guru masing-masing bae gurunya. Guru-guru atuh kula-kula. Tolos gua sia bae. Qul tu taksib kuring al-azharu murtadun cekal azhar murtad wa naqala al-iraqiyun al-ittifaq ala kufri cek ulama bangsa Iraq ittifaq kana kufurna wallahu alam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali tawi kilaiki kusu di mana kang bangsa ijmal, bangsa kesimpulan. Al-malu ma'adilil bayi wa malu tijarati tawi harta kang den cawaskeun kadua maliku harta tijarah wajib zakat fihi, maka wajib apa zakat dalam mal tijarah. Idza balagha nisaban wajib zakat fihi, maka wajib apa zakat dalam mal tijarah. Malu tijarah nisaban nisab wa hadza muttafaqun alaihi wa hadza lan utawi wujub muttafaqun alaihi ku muttafaq alaihi wa la nazar lan ora pangliriki ku maujud khilafi ba'dihim kada perebutan setengah ulama ulama manzur mujasab mal manzur al-ijma' qaimun ijma' ku kang jumeneng ala wujubiz zakah ingat wajib zakat fi mali tijarati ing dalam harta tijarah. Man qala bi wujubiha lan utai wong kang ucap yaman bi wujubiha kalawan wajib zakat sapa al fuqaha iku al fuqaha sabah pirang-pirang ahli fikih kang bibitulakin layak furu jahiduha tetapi ne ora kufur sapa wong kang ngasing zakat lil ikhtilafi biha arah-arah perebutan pihak ing dalam zakat keur mangaji tepati resep aju sampai karena tepati bagus beteng lapar hujan sedang asana ngagoler di dia ya talil abdi utai kilaiki kurayan kang bangsa lapat kajab sodako teh zakat enggeus zakat Alladzina udhu lil bay' minal malil ladzina hayuhu lil tijar maksudna saking harta kang nyawiskeun ingsun sadawa ngadi di tijarati kada tijarah sadawa min riwayat Sulaiman nazatun hadis iku saking riwayat Sulaiman bin Samurah wa huwa Sulaiman tamajhul iku majhul kang den samarkeun keadilanane Sulaiman bin Samurah diragukeun majhul urang ge boga babaturan kan gitu berita teh sieu mah urang langsung percaya sebab tilak bohong berita sieu mah setengah percaya dina urang teu percaya boro-boro keur bohongna keur benerna ge teu percaya bab si eta mah kitu bae iku hadis tawi kilaiki kupikir hadis wujub zakat mali tijarat iku wajib zakat ing dalam harta tijarah qala malikun wa syafi'i mutasab malik lan imam syafi'i la ustaratu fil malil mutajarab wa den syaratkan dalam harta kang den dagang kenapa dalam kang ayakuna nisaban apa yang ta'ana ya malikun nisab awalan dalam awalnya balil madaru ala nihayatil haul balik utawi kang dadi anggaran ikut tetap ingatase tutubing haul ayen taman usabu fihi maka lamun sampurna apa nusabihi dalam haul zakiya maka den zakatan iwanal wa ila macam menusab pala zakiya aman malaka dunan usab maka tesapaman ku ngamiliki aman kurang insani sobat ajarabihi dan ada kawan malam nisab balaghah nisaban antu maka yan nisab ing nisab fi hayatil haul dalam katunging hal wajibat fi zakat maka wajib ing dalam dunan nisab az-zakat apa zakat waqala Abu Hanifah ta'ala jasab Imam Abu Hanifah yustaratu nisab dan syaratkan apa nisab bi bidayatil haul ing dalam wiwitan haul lan hayatihi lan katuging haul wala yadurru nusam lan ora dadi bahaya
apa kurangi ya haul asal haul apa kurangi ya nisab asal haul dalam tengah-tengah haul qala Ahmad dan ngucap sampai Imam Ahmad syaratun nisab dan syarat kenapa nisab kulal haul dalam sakabeh haul an Nabi Hurairah ta wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal muqaddamatu fi bayanin tadawahak. Ta'al muqaddamah ikut tetap dalam mertalakan wiwitan makhluk ilan maruhan sirat mukhatab yang ma'ayan wafaqakallah moga maparinan taufiq kain sirat sabha Allah lima yuhibbu wa yarda kadua barangkang demen ya Allah kadua emalan ridha ya Allah kadua annahu insatuhuna kalakuan ikulama khalaqallah mangsa-mangsa ngada amal sapa Allah Ta'ala ruha Muhammadin ing ruha kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan dalam awale min nuri jamali saking nur sifat jamal Allah kama qala Allah azza wa jalla ayala yang ada usab Allah azza wa jalla yang melafat khalaqtu ruha Muhammadin ada malinsun yang ruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi saking nur zat insun magala Nabi kayala yang wajah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma khalaqallahu ruhi tawi awal barang kang ada Allah imma ikruh insun wa awal ma khalaqallahu nuri lan utawi awal barang kang ada Allah imma ikut nur insun wa awal ma khalaqallahu lan utawi awal barang kang ngadama sapa Allah iku al-qalamu qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu lan utawi awale barang kang ngadama sapa Allah ing ma iku al-aqlu akal wal maradu minha syai'un wahidun kautawi kang den karepaken minha saking kabeh iku syai'un wahidun perkara kang suci wa huwa lan utawi syai'un wahid al haqiqatul muhammadiyah iku hakikat kang bangsa Muhammad lakin sama nurun tetapi ngangarani Allah nurun ing nur atau lakin sunnah tetapi ini dan arani ya syai'un wahid nuran ing nur likawani ya sofian na anani yang nur iku kang ni zulumatil jalaliyah saking sakehe kepetengan kang bangsa jalal kembagal Allah kaya oleh ngatau sapa Allah tabaraka wa ta'ala ma baraka ya Allah lan mahlur ya Allah ngadawi ngayat ja'akum bil huda nur wa kitabun mubin teman-teman tekai sira kabeh saking Allah apa nur lan kitab kang nyata wa aqlan lan in akan
likaunihi mudrikan lil kulliyat karena satuhna akal iku kang ngaidrak iku kang nemu kadua sakabeh kolaman lan ing kolam likaunihi sababan karena nane kolam iku sabab linaklil ilmi kadua ngalikeun ilmu kama annal ilma sababun lahu fi alamil huruf kaya oleh satu ilmu iku dari sabab lahu kadue kolam fi alamil huruf ing dalam alam huruf perul Muhammadiyah maka uteruh kang bangsa Muhammad khulasatul aqwan awal al kainat khulasatul aqwan dadi acine pirang-pirang wujudat mungkinat wa awalul kainat lan awale sakeh mawjudat mungkinat khulasatul aqwan wa awalul kainat wa asluha lan asale kainat Moga alaihi salatu wassalam oleh ngadau kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ilaqad ana minallah wal mu'minuna minni ingsun ikut tetap saking Allah lan wong kang mukmin kawalan utawi wong kang mukmin kabeh iku minni tetep saking ingsun wa khalaqallahu al-arwaha kullaha minhu fi alamil lahud lan gadamel sapa Allah ing pirang-pirang ruh sakabeh arwah binhu saking Allah ing dalam alam lahut wa biasani taqwim al-haqiqi lan ing dalam leuwih becik-becike takwim kang bangsa hakiki wa isbu jumlatil insi bidzalikal alam iku aran jumlahan manusia ing dalam mangkono alam wa huwa lan utai dzalikal alam al watanul asli iku waton kang bangsa asal sesuai izin petunjuk bahwa kitab itu dibangun tila hiji muqaddamah jeung 24 pasal muqaddamah bakal nyaritakeun wetan kejadian makhluk mimiti dijadikeun lana makhluk asal kejadian urang teh kumaha iyalah ilam wahai segenap masyarakat di mana saja berada di kota maupun di kampung maupun di gunung, di laut, laki atau perempuan, besar atau kecil, termasuk beti-beti, keseluruhan perlu mengetahui bahwa annahu lamma khalaqallahu ta'ala bimutaradan waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah masihan taufik karena ucap pagawean tingkah nu Allah resepeun jeung ridhoeun. Anggeus lamun Allah ridho jeung resep. Ndeu kumaha lamun geus dipake karidho nikmat. Ayo jelema digawe bae di bos, bos ridhoeun materi gaji. Dina digaji lagi saeutik. Bahkan geus ancang-ancang deuk di exit. Ayo
jelema tadi gawe-gawe tapi dipakai karesep bae ku bos. Tadi gawe ge digaji bae. Bahkan dikawinkeun jeung anakna. Masyaallah. Amal mana haram. Ya Allah ya Karim. Gambaran dunia. Kitu bae ka Allah gawe jelema digawe berang penting. Maca shalawat turun-turun geus puguh salat. Tapi Allah teu ridho. Meureun meunan kitu ge kurang ikhlas. Ayo jelema salat bangun nu calece. Babacaan acara dahar bagembul. Tapi bangun hebat bae. Bangun Allah bangun ridhoeun teh kitu. Eta aya teh nu kitu. Penting heres bae. Beurang dahar bae. Ih, tapi bangun Allah ridhoeun. Cara. Sia bandeu kaju kitu bae kabehan. Aduh sampai keur beratawan sih. Annahu lamma khalaqallahu ta'ala sanyanyana begitu Allah ngadamel ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awala kana ruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan dina mimitina timana min nuri jamalihi tina nur sifat jamal Allah, sifat elok Allah. Allah teh terakhir boga sifat dua, hiji jalal, kedua jamal. Mantap, sok dipake ngaran goreng Muhammad Jamal, abeh hebat, kaelokanana, barang di dulu jore. Oh salah, ya teu ngaran ieu. Bating sama Jamal onta. Imama terangna dina hadis qudsi. Hadis qudsi teh hadis anu diucapkeun ku Kanjeng Nabi ngan ti Allah. Ngan teu jadi mukjizat lain Al-Qur'an. Saya Gusti khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi. Kaula ngadamel kana ruh Muhammad tina cahaya zat kaula. Allah karim. Bantak qobadtu qobdatan min nuri cek Allah. Kaula nyokot sagenggeman tina cahaya kaula. Dijadikeun hamba kaula yakni ruh Muhammad. Apa wahara. Jadi Kanjeng Nabi tina nur Allah. Nur nage tina nur jamal Allah. Pantes lamun Kanjeng Nabi ketika kapanasan kalangkangan sebab Kanjeng Nabi tina nur. Moal aya tuh kalangkang pandon poe teh eleh ku Kanjeng Nabi. Kalangkang pandon poe teh cacaang pandon poe teh ku cacaang Kanjeng Nabi teh eleh. Sebab Kanjeng Nabi mah langsung nuri tina nur kaula cek Allah. Min nuri wajhi. Lamun urang hayang dumadeuheus ka Allah cukup lobakeun maca shalawat. Cukup lobakeun maca shalawat lantaran nur Kanjeng Nabi teh meunang tidak nur ilahi. Lamun urang terus baca shalawat urang lapor ka Kanjeng Nabi. Bagus jeung jorena shalawat urang dibentukkeun manusia anu bagus. Lamun bagus shalawat urang kasep, lamun teu pati bagus jore, lamun jore jasa shalawat pakaiane ngaharepkeunana salat berkat jore datang ka ditu.
Assalamualaikum jak sholawat salam cek Kangjeng Nabi di Madinah saya abdi sholawat saya nu macana jore amat sia di pondok saha tos ka maklum kerawan emang ieu maca sholawatna muludan ngarayakeun hari kelahiran Tuhan cuman di jero hatena hayang berkat jore datangna ka ditu rumek tapi lamun dibacana tengah peuting nu ngadange sasaha ge sholawat teh sorangan we macana Waalaikumsalam saha kasep mah sia abdi sholawat di mana di Cilongok tuh jangan mah hasud bae hasud hayang mah di pondok nu bagus kitu oh potongan aduh ya Allah ya Rabbi Gusti tuh kan urang loba maca sholawat berarti ngadeukeutan Kangjeng Kangjeng Nabi ti saha cahaya Gusti geus ibadah maka Allah ke sholawat bae mantak urang langsung Quran bae langsung zikir bae teu bagus urang lamun norekat sholawat keseleun jelema dibere sholawat teh nyahoan kana kadahsyatan sholawat teu nyahoan kadahsyatan sholawat teh atuh ieu cukup Allahumma khalaqallahu atawa cekang cek Gusti Allah ti Kangjeng khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi kaula ngadamel ruh Muhammad ti cahaya zat kaula mata cek Kangjeng Nabi awaluma khalaqallahu ruhi pangheulana nu didamel ku Gusti Allah ruh kaula Allah memeh ngadamel naon ruh Kangjeng Nabi heula Masya Allah mentak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal atuh eta geus cukup Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah nur ilahi mentak cek Siti Fatimah lamun hayang nyaho Quran leumpang Kangjeng lamun hayang nyaho isina Al-Quran Kangjeng geus teu kudu maca Quran ningali Kangjeng sehari-hari eta Al-Quran sebab leumpang Kangjeng Nabi Quran liu Kangjeng Nabi cali Kangjeng Nabi Quran kicep Kangjeng Nabi Quran kulem Kangjeng Nabi Quran tuang Kangjeng Nabi Quran ngaleut Kangjeng Nabi Quran hayang ningali uraian Al-Quran tingali sehari-hari kehidupan Kangjeng Nabi etalah terjemahan Al-Quran jeh lamun hayang nyaho genderuwo leumpang ieu geus ulah hese-hese neangan contoh lamun hayang nyaho genderuwo hese eta leumpangna eta genderuwo dahar genderuwo nginum genderuwo kamolor-molorna genderuwo mentak sing ade kaluar ngaji bisa sendal leungit ku genderuwo ulah hese-hese terjemahanna eta bae eta tuh Masya Allah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal di mana deh, di kumaha deh. Kanjeng malain sambarang, mandak pas Muhammadun basyarun walaisakal basyari. Bal huwa yaqutatun wa nasukal Muhammadun basyarun. Kanjeng Nabi Muhammad manusia. Tapi sing hade walaisakal basyar manusiana lain kos Habib Razak. Walaisakal basyar. Lain kos Haji Pendi. Bal huwa yaqutatun Kangjeng Nabi mah lir teu beda jeung inten yakut wa nasukal hajar Haji Pendi mah kos batu bangkong atuh babahari inten yakut segede korek api miliaran batu bangkong satret hampir nu meuli tuh kan naon sebab awalna horeng Kangjeng mah didamel min nuri wajhi Masya Allah orang ningali batu bebatu ieu batu naon bacan Aceh ieu batu naon ieu oh ieu mah batu hejo Garut yang orang kadar-kadarna ieu batu Edo si Edo ieu batu naon ieu oh ieu mah sapir Birma
ieu naon ieu? Oh ieu mah batu kitu Jamrud. Wah mungkin India, mungkin di Jamrud Rusia ya kadar-kadar termasuk mutiara. Mutiara mana ieu? Oh ieu mutiara NTB ya, loba mutiara NTB tapi kadarna murah. Sebab naon? Sebabnya nama lamun dites tet paling jeung nama sastrip tet. Tapi lamun mutiara Belgia wih eta beakeun eta na beakeun ragakeun mutiara tersebut diragakeun alungkeun ka luhur ka handap moal peupeus. Coba mutiara nu lain ka luhur kan ka handap mah raga geus ajur mah raga kadar kekuatan mutiara beda. Nu mantak mahal ge teh si batu teh teuas dialungkeun ka handap teu peupeus. Tapi batu-batu nu biasa saya ada ragak besi peupeus lantaran naon samahal-mahalna kalimaya maja nu ngomongna encek maya eta teh tetep bae moal datang ke miliaran. Sebab naon? Nya nama sensitif asal ragak peupeus cuman boga warna doang kadar batu nama teu bagus. Kadar batuna teu bagus. Sebab naon? Sebab sensitif nya nama nu mantak lamun kenceng teuing beulah cuman boga warna nu rupa-rupa warnana eta kaistimewaan kalimaya ngan sakadar sakitu ieu keur carita batu nah dijualna ge eta mah ngembrak di mingguan loba malah geus dijieun ku ari anu palsu batu loba nu palsu wali ge loba nu palsu kiai loba nu palsu sarua bae artis palsu mutiara nu asli mahal tahan banting moal dikaluarkeun ka karek tuar-tawar moal bener boh henteu. Mun Haji Pendi datang misalnya ke Jakarta ya ruangan khusus ke pantai di kota di Gajah Mada datang kadinya mal ditanya-tanya acan lantaran potongan sugi lu naik ka dieu mah lain deui potongan kulit kos kumaha irung kos kumaha pakaian kos kumaha geus bisa kataksir kuno itu ieu bangsa kelas ye berarti dek meuli ye dek kajual atau dek meuli ratusan juta kaluhur atuh dideuleuh heula ai mah barang dideuleuh sendalna lili. Waduh ieu mah main didoyong nu kieu mah tuh tuh tawadu ceknya seumur hirup tawadu bae. Nah ieu kan lain deui. Nah ieu keur carita kelas-kelas batu sarua bae eta teh kumaha nu mantap mahal kadarna pohara leutik buh nya teuas warna lain lalagaan kasorot ku lampu beuki ngagenyai eta mahal. Aya nu sa Indonesia ngan boga hiji doang mutiara dimodif jang naon eta miliaran gitu jangan sewakeun sa Indonesia ngan hiji emang kumaha gitu urang membantu teh cukup di mingguan bae tuar-tawar 2000 hutang atuh make hiasan teh lain tambah ganteng kadeuleuna keur mah beungeut perang aju cingcing nak bola de jasa batu geus mantap budak leutik sieun lain pajar jelema. Aduh bener wala sakal basar balhua aduh Masya Allah. Nah ieu mah keur carita ngabedakeun Kangjeng Nabi jeung manusia biasa akur pada manusiana tapi walaisa kal bashar bal huwa yakutatu akur pada batu tapi lain sembarangan batu sebab eta mah batuna bener-bener mutiara. Loba di dieu nu make cincin boro-boro dijual aya nu endut dibere ge embung si hayang cincin ge modal kitu make teu hayang ngalanan teu hayang malah mah nyokot ge diceumpal tah alamat teh kotok ya ge teh kotok diceumpal mah kunaon ku gila-gilana
urang teh nu mantap cokolot baheula sing hade hirup hiji ulah sok jadi mangandeuh. Nomor kadua ulah sok ngayuni tai. Kumaha mangandeuh mah di tangkal mana bae diperhatikeun ku batur sugan teh mah naon horenganan deuk dicokotan lantaran ngarusak. Tangkal di mana yang mangandeuhan moal buahan. Dialaan dipotes-poteskeun piceun mangandeuh ngaranna. Nomor kedua ulah boga unitai. Kumaha unitai? Unitai mah tai kotok aya di kursi dicempal dibalangkeun. Tapi lamun yuni kembang teu aya di hareupeun imah, aya di kebon dicokot, dimule-mule, diteuneuh di luhur kursi. Tah nu mantap urang kudu jadi yuni kembang. Lamun urang hayang ngayuni kembang nyokot kembang 7 rupa pandian, jadi dukun urang. Eta mah isyarat kinayah. Kolot baheula urang mun jadi hayang bagus pandian make kembang eta mangasa kadar kinayah maksudna pandian ku sholawat bacaan sholawat engke sinaran pandian ku zikir baca zikir seorang Allah urang zikir teh kos mandi engke ge sinaran pandian ku kalamullah engke ge awak urang sinaran jadi lain haju ku mandi kembang segala kembang culan segala kembang Bandung kangkung Bandung atau mah dihijikeun kadinya barang di pandian teh tadina mah rada putih jadi hideung. Nah jadi cek Gusti Allah khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi lain sambarangan orenganan Kangjeng Nabi urang teh didamelna langsung tina nur zat Allah subhanahu nubantak sarua jeung ucapan Kangjeng cak Kangjeng awwalu ma khalaqallahu ruhi pangheulana dadamelan nu didamel ku Gusti Allah ruh kaula ya Allah mimiti nu didamel ku Allah ruh kaula cak Kangjeng Nabi pohara wa awwalu ma khalaqallahu nuri pangheulana dadamelan nu didamel ku Allah cahaya kaula masyaallah wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam pangheulana dadamelan nu didamel ku Allah Gusti Allah al-qalam pena wa awwalu ma khalaqallahu pangheulana dadamelan Allah didamel ku Gusti Allah al-aqlu akal pohara eta kok beda-beda sih nu pertama pangheulana didamel teh ruhi ruh kaula kadua pangheulana didamel ku Gusti Allah teh nuri nur kaula katilu pangheulana dadamelan Allah didamel ku kaula teh pena kolam nomor kaopat pangheulana dadamelan didamel ku Allah akal kok beda-beda fal muradu minha syai'un wahid nu dimaksud nama tina opat masalah tadi horenganan syai'un wahid eta kene maksudnya eta kene teh naon wa huwal haqiqatul muhammadiyah ngan bahasana bae nu beda-beda kok bisa beda-beda sih kieu nu mentak beda-beda teh sakapeung Allah mimiti Allah nyebutkeun nur dua Allah ngadamal teh akal katilu Allah teh nyebutkeun kolam kok beda-beda kos kitu teh padahal hiji-hiji keneh eta teh haqiqatul muhammadiyah